Boboga jajar amunggaran Bapak Ade nyanggakeun bedelmo
Seni Sunda tutungan Sunda sah wawatan apa jungan Sunda sah wawatan apa Kalawan dasa, karena minum suci.
biasa atos sepuluh ini pagelaran wayangan pertama para penjaga kesanetun para wali Minangkaman dalah yang pangeran dalam Curug Awi Wiraswara teman pancen ke pangerannya tapi kami pada panji-panji kehidupan sangkan majulah masak menginsan bagi apa benar kemanusiaan yang kau antar sahabat Purwa mantra winulan sastra juara pancangnya urus adanya nih purwa lantara pasang purwa hartos nawiwitan hara hartos sinari Pacarios kena zaman Ramayana nyata bendeng celengna Prabu Batara Rama Salang Prabu Rahwana nyata anu alahkan Dewi Sinta anu diliwat ku Prabu Rahwana kena derek hadir tuk kubikeun kaena sear korban patulaya utamina tina negara alang kadirja anu diantawisna aya Pati Prahasta Sarpakinaka sareng sajabina anu dina waktos ayeuna Prabu Batara Rama parantos ngayakeun tali mimitran sareng raja inggu habiskeun nyata taya sanes Prabu Sugriwa Prabu Sugriwa dina waktos ayeuna nuju aya di Pasanggerahan Gunung Swela oge dipun adap ku Anoman Perbancana Sultan anu tunggul amari keludat nyebar karena sabda ajih ningali pamor sang Narendra anu dijagi ku sajumlah para wanara anu diantawisna aya Anggana Anila Arnala Kapi Jengkawan Cucak Rangun Bima Muka sareng sajabina Awe Mahmud Labino asli tinarites tinggi sosoja Linggi dina gedang parek pun kulit manjangan Sibaran sari-sari
Ya saunira tanana panjang sinangi ya sinangi sabda undi saunera tanana panjang sinanggi sabda bakti kang dening asih ya dening asih wong asih ora ketara Serius Prabu Sugriwa anu dipun ada kualaman perbancana siga anu tunggu amari keludak nyembah dari masada lajrih ningali pamor sanggalen lami-lami Prabu Sugriwa ngandika kawa daling lisan makaten pengandikane nganti kaulah putra panjenengan anoman pancana suka nyanggakan semua pengabaktos kabuyuk lama paman Prabu Sugriwa yang ditampi kalian kabinatan subah bakti mudah terima dari tangan Kiwalang disimpan ulunge hati dicacak sepucuk lima pun terima diterima mas satu kali dari eta
pilih bahwa ayah kelepatan kali kelepatan kali ya dihapunten kurang mohon Prabu ya kurang pada silih malu kurang pada silih malu kenapa kesalahan usaha hei jimat tupang ampuh di alam dunia iwadi silih hampura kepada gue Ya. gitu pada gue Saya satu salah jeng Sobik lah. ayah pikir naun kalau mohon Prabu Nyawa putra Panjenengan Sama ulah mau luas. pilih ayah mau kena dibantos banget kaulah sang bujeng hingga tanaga pikiran lara kalau tukikan kapati banget kesanakan kengingan bela Sri Rama Komi Rama Pawan Prabu iya Salam ting bawani angin kolepat bawani gila menang beja tidak menang dipercaya Sobik lah. ya anu bakal maju ke medan Danalaga dina waktu ayeuna nyaeta adina Sirawak si Kumakarna bakal maju ke medan Danalaga Alias Sobik lah. Wina teuing Sirawak Loyo ngirimkeun para pasukan anu sakitu loban dikirana di dieu Sugriwa makasieun dikirana Sugriwa bakal mundur Sugriwa moal mundur ku saksi mengecat ku satunjang beres bakal satya terus kabela Sri Rama hidup Surabaya ya menyariwo monyet-monyet yang bajidoran itu namanya salah lagi syukur jawab mas sehat enak deh alhamdulillah mas sehat bisa yuk kamu ningali itu medul ningali sampul buat paneteng sekarang lain ya ningali kasih mengatan juang na ieu para monyet-monyet ini masyarakat itu ya cakan monyet gitu ya matakna ulah urang ge ulah leleku monyetnya leleku satonya leleku sato bentar atau genapkeun kaki tuna bikin ngabelaan kebenarannya bukan ngabelaan kebenaran berjuang dan itu monyet oge eta ayo kemana dia doang kan? Kemana dia tojo? Oh, kayak pamunut dia lagu bajidoran kayak siap panitia saja Ya, di bawah kamu. gitu kayaknya di suku Maparna teh saya nama kaula di putra Panjenengan di Tandasa kaula di Kisik kaula pula teman pula kedua si Kumakarna mah hancangan mah
Ulah diganggu ku sesal. Bagian kolot. Pasti cirian. Mang penasaran kasih kumakar. Eueuh lanceukna adina kumang kisi. Wah burung sarua sifat. Boleh. Kami ketupogi itu tugas putra dina waktu saya kena kumaha. Tak. Tugas hidup wayahna ayeuna baruntik musuh tingali geus deukeut atawa jauh keneh musuh. Ya, harus eta. Oge keprakeun sajumlah heula tiap alatan taman sajumlah para pragusa. Imalan teu bolo. Tak sakitu we anu wayahna kane hidup sing saring sing pager kancing sing saring sapager ikan. Hati-hati. Usaha ieu musuh lain musuh samanea. Keur keur awakna jampung gede. Kata masak iman raguna kare. Sing hati-hati, priatna sing hati-hati. Tak sakit. Ayo gerak tatan supaya urang teu kalalancoan ku musuh rumakalna. Ayo buru-buru karuan gerak taluk di musuh nu ayeuna keur di mana teh. Mobil rampung jauh tugas pengantika Patigas kantung pinara amin rapakatan.
sokawan dengan kaya manusia. Kalamun selaput umur, kahayang mate-mate mah, karep dari teladan di pangeran yang kapapas lekal tunggu. Anu bakal rasa jeung karangga. Seperti anu karangapan ku kaulah Dewan Pancen di Rama Prabu Ramawan Prabu Supaya nyata bikin nalungtik musuh anu ayeuna keur di mana kene jeung kaulah jadi tugaskeun yen bikin kabrakeun sejumlah bola dia bola tahu silakan kamu. Kam cepot. Normal. Mario. Siap. Alhamdulillah sehat. Karunya batur kagandengan, kariwangkeun batur gorowokan. Leuheung mun di lapang mah ieu mah di umum di hareupeun imah batur kagandengan. Ampura we ampura. Carekeun batur ieu. Ieu mah aing kan dicarekeun tapi di karunya aing teh kieu-kieu ge lanjut aja lanjut rani kitu batur maka lanjut teh nyebut teh akam ane mah swasia we ka ieu jika kasasama ayam teh emas satu abang naon we kakak Malaysia kawasan terjaga
pemerintahan jadi Warga seni, warga seni pada padalangan bapak dedek lembang eta seni mana sejati bapak guru asep seni jati
perpancana suta nyaur para pawongan cepot lan dawa maksud bade nugaskeun ieu kadua para pawon lami-lami anoman perpancana suta nganti Kang cepot Kang dawa Anoman alhamdulillah geuning sarehat saderanya Anoman sehat tapi sehat Alhamdulillah sekalian. sudah ulah cingkeri Gitu sih eta. nah si eta mah kain teh sakitu wae ya lamun ningali maneh teh asa hayang nyeblok Nah kan. pada we maneh warna kuning Si kan naon kan. Moran aing tadi disangka waduk dharma. Kasar saya. Itu anoman aya naon itu. Disaur duaan yeuh. Teh keur ieu teh. Naon? Wing teh tadi teh keur ieu keur TikTokan. Ningali nu ieu anu FYP. Hah? Naon FYP teh kan? FYP teh singkatan. Naon tah singkatanna? Singkatan F na teh for AY, Y na teh yoyo, IP. P na teh for. Jadi naon FYP teh kan? Jadi for yoyo club. Mana wes yo. Kawan anak kita. Kok terus santai. Kurang dicarekan ieu dalam dicarekan. Sampai ke kamari. Oh gitu dong ya. Aku dan ayu udah. Ya gitu ada mana ya naon itu ada mana? Cobi gua. iya Hai kaulah tadi tugaskeun ku Ramahan Prabu Sugriwa nyata pikeun nalungtik musuh anu ayeuna geus nepikeun ka mana jeung ngapakeun sajumlah bala dia bala kapal. Nah, tugas akang tina waktu ayeuna urang bagi-bagi tugas. Pagi-pagi sob. Kaulah pikeun nalungtik musuh tak atuh akang anu ngaprakeun sajumlah bala dia bala kapal sajumlah para bagus. Ya, siap. Nyangro ya gitu. Kenging cob Tugas siakan. dewa kan ieu anu mah Kumaha kan? mohon kamari cepan aya ieu abdi teh transfer Aceh ka tukang pegunungan di Solo jauh Di luar pulau kan. ditransferkeun cenah DP heula kedah DP heula Terus kan? oh nyamangna transferkeun we 3 juta Kamu DP. Arek DP itu siap terpadu dikerjakeun mangga dienggalkeun terus saya teh KPK pas dikirimkeun 3 juta isukna teh si bank itu teh biasa si rekening itu teh biasa dibuka deui rekening nu akan nu wing teh teu bisa dibuka deui da kablokir Kamu gitu. kablokir rekening kunaon jauh non saldo anda nol kayak gitu jauh nol Kamu segitunya kan? padahal mau duit teh aya kene seur kene ke saldo teh aya para halun deui aya 2.500 teh oh tak gitu namanya itu ieu mah punten we ieu gitu nah kangge daftar deui ka bank gitu punten we ieu mah nya etang guru we kangge abdi tugas ieu Oh, gitu dia. Gak blokir ya tuh. Mana itu tukang gunungan atau nanti wae. Jadi dalam.
Jadi dalang musim ayam beunghar tina dalang sih. Dalang naon akan? Ah si ieu mah paling ge dalang kerusuhan. Jelema kieu hayang jadi dalang. Pantas keneh aing rasa dalang. Ya saumira. Kalakan eujeun cenah. Jeung ngeujeun jeung teu nyurup di dieu. Murup yang salah mawa. Heeh, jagung deui gitu. Contoh ada belakang sih. Ya kitu kan. Eta hewan gitu. Siap. Butuh sabaraha. Ya pamikian siapa itu ada 25.000 juta. Itu bentang tangan apa? Apa dia kangge daftar 20 Ya. kangge ngalebetkeun anak aya nu pernah dilebetkeun cenah 5 juta. Oh, gitu ya. Iya. Ramporehan kalau. Geus kontrak mati kan. Kok gitu. Wah, Kang Dautan. ini baru nunggu. Sabaran kepok akang sih. Sabaran kepok sih. Jadi cuma apa? Dibuduk-buduk gitu kali lu. Satu garang lu kan. Iya, Pak. Mana-mana. Panjes. Wah, itu udah daun garing ya. Ya ada kan. Semua nama. Siga nama cair di pos NJS siga nama mereka. Oh, di bos NJS gitu. Ya, siga nama. Bapak Irfan Lembang. Sareng di Di Pak Irfan Lembangnya. di pos Sablono B siga TK. Ya. Agehan euy. Bagi dua. Bagi dua Uang dengar ya kan ya. uang dengar. Kewe sesana mah minta deui ka Abah we. Ah, nun kana ka pos Sablono ya kan ya. Atawa ka Pak Api Hutang. Tah eta. Bos teu. Nya. Laki boleh bagi dua. Kau saat itu kau. Enggak. Iya kau lah mereka jalan tugas jaya. Mereka naluntik musuh. Ya, siap. Ya, itu lamun anuman yang rek nanti. Su, akan oke rek. Mereka pasti bisa jual kalau dia mau tangkap. Ah, ingin hiburan ya kan. Praktek akan hiburan sih eta. Ayo geus dicumponan kecil ya belum. Geus dari madu teh jual hiburan sih eta mah. Jauh hiburan. Nah, gitu. Baik, Pak. Kau lah mereka naluntik musuh jaya. Lain manoman Kemana gitu? bisa ngabung gitu. Di dia kok. Baik, Pak. Pami. Ada dalam aing bisa ngabung bisa rugi. Kalau aing bisa ngabung, rek haji we sapoe sakali. Alah. Ya. Alhamdulillah enak orang bisa ngahibur di Manggahan 2-nya. Nya lah rasakan. Kadua kalina ieu teh alhamdulillah. Kadua kalian ya. Kadua kalian sebenarnya tapi 75 kali. Amin. Si manjangnya kan Si manjang. Si namahan amplop. yang pahit tina malah. Saya tahu makanya. Tapi duit teh saya tahu. Aya pemurut lagu cenahnya. Ya, ya. Bagi orang gerak. Sok. Kayak hiburan buat capek sampai Luar capeknya. Kayak hiburan. Kayak gitu bagi orang sama.
Oh, boleh mau istirahat dulu itu? Siap. Enggak. Tarikan aja. Bebas anu raoseun Mangga atuh anu bade bajidongan sauna teh mundut lagu naon. Mangga. Oh, menuju ruang gelas. Siapa ruang gelas mangga cing sarare. Hah? Bajidor memberi ruang ya. Bajidor memberi ruang. Jadi fardu kasambut, sunat kasumut. Sunat kabilang Pak. Sunatan masa. Alhamdulillah doa kencing sarare hati sareananya. Orang manggaham RW 8 kulitna. RW 08. Sarena cing sarare hati. Sehat lahir, sehat batin. Amin akan. Daya nama gini geus loba penyakit rupa-rupa euy. Eta zaman kemarin makan. Naon penyakit naon gitu. Heuh, aya mah mimiti penyakit lahir tapi bikin ka penyakit batin. Aya teh kan? Aya ini. Naon wae. Ngomong keur kieu penyakit eta dina loba. Asa bukiran. Mana apal penyakit lahir? Naon penyakit lahir teh mah kumaha? Oh, penyakit lahir teh lamun ayeuna teu rame di sekolahan euy. Nu hiji rata-rata teh waktu pilek panas demam. Nu kitu we. Coba rupa-rupa tuh. Coba teh kan. Coba gogoda sing kararuan we di jalan aya. Ya, kan. Gitu. Nah, eta penyakit lahir. Aya ge penyakit batin kumaha? Aya penyakit batin kumaha? Ayeuna keur marak ayeuna teh penyakit batin teh nyaeta leungitna kapercayaan urang salaku masyarakat ka pamarentah jeung ka anggota bersenjata angkatan bersenjata. Omo deui ka aparat bersenjata. Kepala pamimpin teh. Omo deui ka aparat kepolisian. Geus kaleulitan teh. Contohna ayeuna geuning kamari terame ieu terviral ya Kumaha kan? kasus iya kasus pembunuhan Brigadir Ej. Brigadir Ej di ieu teh dibunuh teh ku tersangka Brigadir Saha? Nah, kan pokok teh oh dibunuh nanti ku tersangka berinisial Barada R. Barada R. Jeung ku ieu ku apes. Apes. Mana apa? Apes naon? Naon apes teh? Eta kedin campur. Ada yang mau dicampur nah gitu ada roba kemudian ada lagi malam di pemajikan di suku di sekolah rupa ke bawahan bari nanti naon urang mah pemikiran karena itu ada orang masyarakat orang yang penting mah murah sandang murah pangan murah papan penting mah orang mah hidup santai hidup tentram nyaman makmur ya. Penting seubeul nya kan. Penting mabeuteung seubeul Belanda. Duit teh. Nah gitu. Ka para ieu kepolisian hayu urang seungitkeun deui nama kepolisian teh. Balikeun deui ka fitrah. Balikeun deui kana polisi bageula nyaeta anu mengayomi jeung anu nyaah ka rakyat-rakyatna. Ya ka masyarakat. Nyaah ka masyarakat mengayomi melindungi ka masyarakat. Leres. Dina ieu dina
HUT 77 RI Negara Republik Indonesia teh merdeka teh kudu bener-bener merdeka kurang usian kemerdekaan dia kurang selaku rakyat kurang usian kemerdekaan ku karya-karya anu nyata ku karya-karya anu pinuji kade ulah usian ku karya-karya anu aneh kaos kamari geuning etana negara Citayam geuning Citayam Fashion Week gitu kan. Iya si JJ Slepel Aku harus eta mah kado-kado. yang si bonge apa lagi Saya sama budak bisa. yang si budak si bonge Lain-lain ya karena ada balik pas ya. enggak rupa-rupa gerak di jalan sana zebra cross dijadikan tempat fashion show atuh macet kabeh kehalangan Lalu kita terhambat. kagak ranggu fashion jeung deui gerakan anak kita pararan terus ditinggali ku budak-budak anu eksotis ya geuning Erotik. oh erotis oh geus diganti Kasih ku mah erotik. mun teu pararan terus ditinggali ku budak anu can umurna Tinggal ibu publiknya kan ya. ditinggali ku publik baju saluhureun hujan calana saluhureun jebul ngareleklak calana ge gosok kurang untuk baju itu Pematas mana ya kan? jika ada kurang bahan yang ngaruh juga karena itu ada taruhan ya oke kak artis-artis publik ya publik figur Ya, mana? karena kita kerencikan negara hukum ada contoh tentang merek contoh anu goreng Ya, laras. merek contoh cacing anu ada nu halus Anu sahai. anu bermanfaat Anu aya guna. gitu biasanya sieun yang kalau gitu terus nyangkut politik lah rumah cari kena Panjang deui. oh aya nama iya kan di Indonesia mah geuning gugum teh Kumaha? mencos ka handap ngintul kaluhur jika bedau di urang eta kasus tadi teh geuning can kaungkap meureun ka ayeuna arek tersangka can pasti beda jeung rakyat biasa euy nu maling hayang can puguh di kantor polisi teh oge beungeut geus demak di geus taruh gula Main hakim sendiri. main hakim sendiri teh Guna main pintu di depan ya kan. yang bener tuh coba jelema aya jelema gede Kumaha? kegedean pejabat Ya, kumaha kan? banget mah teh lecir yang acan bersih banget ketinggalan ripuh-ripuh nanti oh disuruh ngasarengen di kamera teh Kakak lu kain tadi kan? buat di api Lila proses hukum. yang lila proses hukum tak gitu dan intinya mah anggar kan duit Jangan keluar lama duit berkawasan dan berkuasa Ku zaman bahwa lama dijajah benar-benar ku zaman Belanda kayak nama dijajah ku duit bukan sekarang tak gitu lah pada itu soalnya itu bagi orang baik boleh kakak. orang hiburan Kakak hibur karang tarunan ini. nyanyi boleh sok lagu naon Naon mereka? Kak coba lagu naon mau ramen teh naonnya gala-gala boleh. Sambil menunggu. gala-gala kumaha penonton boleh Boleh Kang. kira kamu kumaha penonton boleh boleh Boleh.
Iya, so. Kira kamu so, kalang dulu si Akang. Ya, surupan dulu, so. Coba. Dia bisa di luhuran. Cisau. Cing lo tadi yang di bawah. Mangko ditaringkan, mangko di luhuran, jadi hadapan lu. Coba.
Oh dibanding ke. Nah jadi kadinya. Terjuruk deh. Jalan. Karena berulang-ulang gitu ya. Itu nu peureun saya tahu. Ongkong tong eureun tapi kurang cicing. Baik. Teu benar sih mah. Rem gitu. Ka mana isi anak? Rek nyiap gitu lah. Alah, baik. Oh, Naon kan? candi samatan kabeh yeuh. Iya, sok atuh akan. Cina nyarapeukeun kayaknya. Sanggup heula. Orang kawitannya. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa ala ilal mursalin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Amma ba'du. Tiga ustadznya. Oh, tuh. Murid caci. Murid Gus Samsudin. Oh, tenang. Oh, tenang. Alah, alhamdulillah geuning kanu seni Sunda wayang golek teh sulur keneh ngarojong teh. Pada dihaleueus akan. Anu mika cinta mika deudeuh. Karena seni Sunda wayang golek. Masih seueur kan. Seueur oge ieu anu palaku anu ngiring ngarojong teh. Seueur pisan geuning ieu ya. Seueur. Wah, kakaitan teh. Anu diantawisna hapunten antara sebat. Aya Abah Web. Oge aya Bapak Aan. Bos truk. Aya Api Hutang. Aya Bapak Haji Adang. Bos catering. Dulu aya Bapak Haji Ayep. Bos tekstil. Pak Haji Ayep. Dulu aya Abang Samsul. Bang Samsul Aya Bapak Aden Dam Truk. Bos Edet aya itu. Bos Edet sauna pada nyawer akan. Sauna pada nyawernya. Bos sayur Bapak Edet ada. Bos sayur. Terus aya Bapak Ina Koswara. Aya Bapak Ujang Wasna. Aya Mas Baso. Mas Iwir. Kan basona teh aya ka dieu akan. Ngan basona teh ayanya. Teu nanaon basona ge ngan aya nu beureum we. Nya kan. Aya Bapak Entang. Bapak Yana. Bapak RW 08 anu ganteng kalem teh. Alah. Dulu aya Bapak Mep. Aya Pak Aya Bapak dan Rumamat. Aya padamu. Bapak Ujang Karyana Sumping. Akan aya ka dieu. Aya sauna pada nyawernya. Pada nyawer ka. Dalam Irfan Sumping. Alah, alhamdulillah. Atur nuhun akhirnya ngarojong ka dieu. Aya Bapak Dede Lembang. Bos besar. Aya Bapak Guru Asep. Aya Bapak Mus. Oge ti PT Indowira. Di PT Indowira ya kan. Terus aya Bapak Anak. Aya gitu? Aya kan. Ayanya. Aya Bapak Awi. Aya. Bapak Atep. Aya. Bapak Idan. Aya. Terus aya Bapak Haji Kusnandi. Aya oge aya Abah Jajang. Abah Jajang aya. Bapak Asyaf Nasrullah. Sareng kasadayana karang tarunanya. Cidalang Rudi aya kan. Cidalang Rudi. Aya akan.
Alah, gila akun di PJH opatnya. Didaroakeun cing sarehat, cing harageun milik, cing seueur rezeki. Supados lamun seueur rezeki mah biasa nyawer kacepot. Tah, gitu. Eta nu dipiharep teh tuh. Nah, gitu. Di bos kental di Cidahu malam ayah salah. Bos saha? Bos kental Bos kentang. Di mana itu deh? di Cidahu. Cidaun. Subeng. Bos rental dari kakak lepat ya. Oh, baik. Baik ada pikir-pikir. Alah. Kita gede kakak kayak Di saya. Walah, kita Indrawira, alhamdulillah. Satu, dua. itu kak itu. Ya dua, tiga. Ya. Ya, aduh, banyak. Lima. Iya. Terus kakak Benar. lanjut. Tujuh. Masih ada kan? Masih ada. Masih. 8, oh banyak. 9. Masih ada. 10. Kayak kene. 12. 13. Kayak kene. Oh, 14. Masih ada. 15. Kayak 16. ayah. 17. Kayak kene. Oh, 17. 18. Kayak kene. 18. Ah, Jadi 20. cici kene. Ah, Kayak kene. Hah? Ayah kene. ada biji. Aduh. 22 jadi mulai kayu. 23. Iya, 24. 25. Aduh, mulai wayang deui. Wah, Eta atur nuhun. aduh nuhun dikata Indrawira kan. Aduh, asik. Biar apa? Asik kali catrik mau menang ieu. Aduh. Lain akan. Alhamdulillah. Atur nuhun. Aa, si PT Indrawira. Aduh. Alhamdulillahnya. Kantung di bos NJS kita catat. Si bos NJS aya. Ayah. Alhamdulillahnya. Lain akan. Cacat di laguan teh nyawer. Cacak di laguan eta teh nya. Di laguan. Oh, mau di laguannya. Nya. Lu kan buru gerakan nyawer teh. Wer. Ku lagu ieu teh gitu. Cici lagu naon. Nah, ieu kieu sok ngadarek paroho ya. Heeh. Eklat akan. Ai keur teh dihaja sok ingat aing. Terbutuh sok eueuh. Si babaturan ya kan. Kebetulan. Rajin kula kunaonnya. Dibagi dulukeun kan. Dibagi dorkeun ngeunaheun ieu. Sok. Lagu lagu naon? Grup senam. Grup senam. Naon cek pamulu. Ale-ale. Lagu ale-ale. Lagu power M. Naon itu? Jadi lagu power M. Alah, ieu bos. Ayah deui akan. Kisaha teh kan kisaha. Atur nuhun. Di bos NJS. Alhamdulillah geuning kan. Pengersana Amang Kingin. Tuh, tingali. Oh, cetrik pundung. Wah, balik. Wah. Kadede lah. Aja. Tengok dia kan. Kadede lemah aduh. Aduh, sungsong kieu oh. Oh, atur nuhun. Lah, atur nuhun, Bapak. Murudueun banyak. Tuh, ningali ieu rasa kabeh yuk. Baru di belakangnya. Aduh. Amat ke belakang. Alhamdulillah. Ieu teh di sadayana anu ngarojog. Nya. Anu nyawer pasti ngarojog. Anu teu. Anu teu patut dipertanyakan. Nanti ieu ka Bapak Guru, Bapak Adi Kontea.
Mati tuh Bang. Sunaria. Nah, Kang, Atur nuhun. Aduh, ngan iman di Asya. Bisa wios. Masih setengah matang. Ya. Masih kena uang, selama kena uang diterima. Kecuali rokok, dan ngerokok ini. Kajian jual deh, wadah kono. Lo bagi can di laguan dia teh. Lakuan heula. Laguan heula Eta amankeun heula. Amankeun heula kitu. Amankeun heula. Pecah aja lu. Boleh. Tok, ieu jaipong. Jaipong boleh. Mencu. Ini si dawala heula ya, si dawala. Heula. Naon? Tadi siap. Tong naging lido ya teh. Tadi orang jaipong. Kita ku duit gitu. Kita ku duit ya. Kain kayak bagi dua ya. Siko bagi dua. Bang, ini Siko bagi dua nya jatuh. Ini lagi dengerin HP. Alah. Siapa tuh mana itu ngejaipong teh? Sok atuh mah. Dari lah. Rungkainya. Laguna Tepang sono mangga. Tepang sononya pada reti orang di Sedayangan. Bapak panitia Sedayangan, ya aku ngahaturkeun Tepang sono kaparang taruna Sedayangan. Eta jaga kelemah, ya bunda, urang mangga hatur. Patepang di papang bunga si di bedang hatian kasih Langgakeun patepang sono apa bapak akan api utang patepang sono hadiahkan bapak haji adan patepang sono bapak haji ayah patepang sono haturan patepang sono bapak haji adang anu